budak cilik ya, budak leutik sudah di bawah balik umur 10 9 tahun nya geus pinter lantaran guari mah dipagahan di TK. Guari mah TK teh masyaallah ka manasik haji dipagahkeun ka orok muncan waktuna. Pada di agama Islam mah belajar teh mana nu dibutuhkeun. Urang dek kawin belajar ilmu nikah, urang dek dagang belajar ilmu muamalah perdagangan, urang dek jadi pemerintah belajar ilmu kepemerintahan. Nah, ayo budak leutik pan angel kene ka Mekah dipagaha, dibawa ka ditu ka pondok gede ditoap-toapkeun, disai-sai. Masyaallah. Ya Rasulullah Ya Hadi Ya Bashir Ya Tabib Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Hadi Ya Bashir Ya Tabib Nabiyullah Khairul Khalqi Di antara nuka asubkan fardu kifayah jawabus salamin ngajawab salam. Tapi nu salamna lobaan. Urang nyaba ka Imam Zaid 100 bus. 100 bus sabesna 50 kali 100 berat bodoh amat. Sabesna 50 waris 1000 bus. Lumpat Ki Zaid embung nyuguhan bating atau kata tamuan sabus 50-an urang sorangan Ki Zaid nyana ngabri otomatis kan nyana uluk salam assalamualaikum kadang tiluan opatan kadang bareng assalamualaikum tuh kan Ki Zaid nama sorangan tah eta Ki Zaid nu sorangan eueuh deui jang minta tulung ka sasaha eta Ki Zaid wajib ngajawab salam wajib ain tah mah sunah ain hampir mendekati wajib lamun lobaan Ki Zaid Zaid ger cicing di imah aya we meureunnan 10-an mah keur ngarobrol bae keur ngobrolkeun pilkada Tangerang pilkada sepi tidak ada lawan kos eueuh jelema bae di Kabupaten Tangerang mah lawan tarolo ta partai atuh lawan habak bolo atuh aing nu isin mah pan ieu kos eueuh jelema di Kabupaten Tangerang apa aing bae kitu naek wah payah ya PDI parah ya lawannya na PDI terus naon deui Gerindra terus naon deui ayo naon deui atuh nyawan sia jeung aing mah tetapi meureun geus kudu kitu hitung-hitungan politik mah janjana ge ngahambur-hambur duit mah tumbungeun jawani sote ngahambur-hambur duit jangan ngajenengkeun diri kos urang we mah hugi ka awewe buah mobil geus 5 dibikeun ku abah nu kolot bangek ngek we eta orang boga harepan teh ieu Ki Zaid keur ngarariung jol aya tamu saurang dibalik tuh mah tadi mah nu datang nu lobaan kuari mah nu lobaan anu cicing
nu datangna saurang assalamualaikum nah ieu fardu kan ngajawab tah ngajawab teh fardu aya anu salam nama sunnah ngajawab nama fardu udah tadi fardu ain eta lamun sorangan bae lamun lolobaan nu sorangan datang nyala uluk salam kan lolobaan assalamualaikum ceki Umar teh kijain kidinya keur cari cing 10-an ta eta teh wajib kudu ngajawab hukumna fardu kifayah mun eueuh nu ngajawab saurang-urang acan tinu 10-an doraka kabehan lamun aya teh saurang cukup nu sejen mah teu kudu ngajawab nganu ngajawab menang ganjaran nu teu ngajawab teu meunang ganjaran sakitu da geus urang ngariung di hiji imah tahlilan aya meureunana 200-300an mah mun rada sugih lobaan ngariung mah mun susah herese digerokeun ge tetangga digerokeun teu darae ke sia tiluna udah datang RT geus pegat uratna RT susah emang harapanna berkat doang tapi teu kitu sebenarnya mah kumaha nu susahna nu susah tapi rajin bermasyarakat nu susah rajin di ka masjid nu susah rajin pengajian malah mah lobaan nu karunya urang tahlil ka jelema susah tapi nya mah rajin jasa masya geus ulah yang berkat ulah yang naon geus aya urang tahlil we tuh nu susah leuwih hebat sebenarnya dibandingkeun nu sugih pelit sia kunaon nyileuk ka dia biasa bae ai kunaon refleks amat sih nah ieu fardu kifayah urang ngariung di imah 50 100 200 jol jelema datang assalamualaikum urang mah kadang-kadang kan ngajawab waalaikumsalam kabehan masalah marena ngajaran teh kabehan tapi ku saurang ge waalaikum salam nu sejen teu doraka tah eta aturan ngajawab salah timbul pertanyaan kumaha lamun suluk salamna bocah cilik ge iya bocah mah cilik ge mun konon sirama orangna bocah ini cilik bocah cilik ya budak leutik sudah di bawah balik umur 10 9 tahun nyana geus pinter lantaran guari mah dipagahan di TK guari mah TK teh masyaallah ka manasik haji dipagahkeun ka orok muncan waktuna pada di agama Islam mah belajar teh mana nu dibutuhkeun urang dek kawin belajar ilmu nikah urang dek dagang belajar ilmu muamalah perdagangan urang dek jadi pemerintah belajar ilmu kepemerintahan nah ai budak leutik pan angel kene ka Mekah dipagaha dibawa ka ditu ka pondok gede ditoap-toapkeun disai-sai masyaallah kumaha cenah teh kiai wallahu a'lam bagus apa ente wallahu a'lam bagus baik niatna bener apa teh guruna lumayan tumpakeun kana beus saurang-saurangna eta tah permaksudana kos ka teu malulu permaksudana eta ubat ka kaler ka kidul ge geus ka bararaca waduh kok di DPR bae studi banding podol sero studi banding naon ya eueuh pibuktina na Tangerang studi banding ka Cianjur untuk mengembangbiakan domba Cianjur datang ka saiki ya ora ono biaya mah pira iku we teh mangkonon ge nah kronjo manjing ge aduh kebal tahun gara-gara Jawa kos gitu kebal-kebal ka Sunda deui
Tah kuari mah uruk salam lah budak makan budak sepirage budak umur 8, 9, 10 tahun encan taklif. Nah nyana uruk salam Assalamualaikum ngariung nyana geus saroja yang berkat beureun ieu pada urang nabe ulah kada yang kubu Muhammadiyah ieu mah pada urang nabe anu hayang nu henteu atuh henteu ngan nu henteu ka poe hayang. Assalamualaikum salam budak. Waalaikumsalam ceng dideukna ceng dideuk ceng kita eta ngajawab salam budak fardu kifayah ulah sambarangan sanajan budak asal mumayyiz teh dahar bisa sorangan mandi sorangan ngisang sorangan nah eta ngaranna geus pinter. Timbul deui masalah bagaimana kalau yang salamnya cewek. Nah iya mantep ya. Timbul berbagai permasalahan pernah gitulah pikih. Nah lamun awewe tafsil lamun awewe nakolot geus teu pikahayang tarolah geus eueuh pasiran lah ucayan gitu. Tah eta mah teu dadaon dijawab. Teu dadaon ini kos kitu mah. Tapi lamun budak ngora anu masih kene ngejepret. Nah. Ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat. Sebab bakal nimbulkeun fitnah. Tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah dijawab. Jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain auratna. Awewe teh sorana bage sorana tah. Cik sakaul Imam Syafi'i mah aurat tapi cek mazhab Hanafi menteu dan mentak urang guari make qoriah eta teh jadi masalah sebenarnya sora teh itu jadi jangan gitu gara ada aurat apalagi urang ngadengekeun sora eta kan jadi dorakap komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki kiai lalakina mah blon tah dicek ulah lalaki anu sok ngadengekeun ceramah awewe mah lalaki blon tah atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengekeun balikna blon teh mana sia atuh ngadengekeun awewe kos lalaki awewe baris awewe bae dipermasalahkeun lah ngan tetep akhir ujung-ujungna mah tergantung kumaha soran lamun sora awewe eta menari sehingga orang jadi menghayal bu teu budak suarana bagus amat mana teuing meureun belayanana pan aya awewe teh suara geulis tapi suarana arep endi sira wah iki mah saking mauk ge urang teh lamun deuleu awewe geulis lo mantep lah urang ditanya eta mah nyana nanya arep endi mah jadi weh genderuwo teh naon ieu maksudnya itu menarik awewe mana awewe mah lembut biasana pada kemana Bang Fendi kan geunaheun kana hatena neng pada kemana neng pada ka ditu dijajabkeun atuh kumaha Bang ih culamitan ih kolot-kolot Pak Haji mah tidak tahu diri suara nanti awewe kos gitu balain kan atau urang hajuret sakitu gelisna ge ngadenge suara teh ngadenge suara harapan geus harapan geus beungeut teh hayang urang teh hayang geus embung SMS na ge nu terina aya soret sapareuman lah nah ieu ge sarua kan ngadenge suara awewe kemudian naheun komo lagu mah aya gitu mengarah karena urusan kepribadian cinta dan lain sebagainya orang kan jadi hayalan haram suara